Di acara Warta Sunda, orang di dia bade ngadugikeun ngeunaan longsor di Desa Cilandak, Kabupaten Purwakarta. Anu lumangsung tepatna di poe Sabtu tanggal 20 Januari 2024 di Kampung Bongasmora RT 7 RW 3 Kabupaten Purwakarta. Longsor ieu disebabkeun karena hujan anu terus ngaguyur kawasan ieu sehingga saking gedena cai anu ngalir tina tonggo nyebabkeun pondasi runtuh. Kanggo ngeunaan kumaha kondisi di lokasi kajadian, urang tos terhubung sareng Alipia di tempat. Nuhun kangge Sopi sareng Listi anu parantos masihan waktosna kangge abdi. Ya pemirsa, longsor anu lumangsung di Perum TNI anu nyebabkeun pondasi runtuh. Kanggo informasi salengkapna, urang taroskeun ka wargi satempat anu apal ngeunaan kajadian longsor. Ujang sonten hapunten abdi bade tumaros sareng saha? Sareng Dea Amelia. Kajadianna Kajadian teh tanggal 20 Januari 2024 poe Sabtu kira-kira jam 5:30. Naon anu jadi dampak dina kajadian longsor ieu teh? Dampak anu katingal pisan mah kahiji menyebabkeun karugian anu ka pemilik perum, terus nyebabkeun taneuh urung sareng solokan jadi rada kasumbat. Sakitu wae informasi ti simkuring saterasna urang alihkeun ka studio Risti sareng Sofi. Nuhun ka Alipia kanggo informasi di tempat kejadian. Pemirsa, rupina mung sakitu pidangan warta tina dangan ayeuna ngawakilan News TV. Mung sakitu ti simkuring mun Risti Kirania Patricia sareng Siti Sofia. Seja amit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.